Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang daukeun deui sareng jujutan carita Aji Batara Karang. Kiwali bari carita sebagian angka 12. Sakumaha antaratos di Bandung di bagian anu ka-11 hancapoe kamari. Pedaran Mang Dedi kabegatuan ti jina mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Citatah. Khususna atuh ka Mang Uca anu harita nepikeun beja di Aki Wardani tina ngeunaan nyurita kudu daek dipikeun ka leuweung atawa ditunda di leuweung teh pikeun rekahan kasakit bauna. Mangsa alam isuk-isuk di lembur Citatah. Mangsa alam isuk-isuk harita teh di lembur Citatah. Di papaesan ku alam bengras teu aya tadeg aling-aling mata poe moncorong ti belah wetan nyinarkeun cahayan anu ngempur. Sorak manuk recet di sarada patembalan jeung prabaturna. Mapaesan alam isuk-isuk harita di lembur Citatah. Jiga nu milu nyaksian obrolan antara anak jeung bapa, nyatana nyerudita jeung Mang Uca. Malah harita pok nyerudita tumanya ka bapana bari jeung neuteup. Pak. Terus kumaha atuh sangkan urang bebas tina eta cocoba teh Bapak? Kieu anaking. Bapa keur ikhtiar metakeun akal tarekah malah hamaena oge ngahaja ngadeuketan ka hideep teh naon. Nu maksudna deuk ngabadamikeun masalah ieu ngadah tereh beres tereh cageul sabihara-bihari. Cek Mang Uca ngomongna daria pisan. Geus nekat rek netepkeun hiji putusan. Nyirudita rek dipikeun ka leuweung ngajalankeun papatah Aki Wardani. Nah kumaha atuh Bapak? Hampura nyai bapa batuk nyaan. Teu naon Pak? Kieu cu. Sabada ku bapa dipikiran dibulak-balik dipapai dirasa-rasa sarta dilenyepan kalayan apik tetela. Omongan Aki Wardani teh aya khasiatna kitu deui jampena beunang disebutkeun mati. Ieu lain babaledogan tapi dumasara kana kanyataan nu ayeuna kaalaman ku hideep. Coba pikir we ku nyai, kamari mah hideep teh boro-boro bisa diuk ditepas. Sakalian usik ge kudu we humarurung.
Malah tampolan nama teu kuat malik-malik acan. Terus atuh kamari bapak teh nyar ubar ka lemur payung. Nya dibere cai ku Aki Wardani kumaha kasihatna pan kasaksi ku bapak karasa ku hidap cik. Kumaha rasana cuk? Rumaos Pak, memang loba pisan robahna tenaga ayaan deui awak nulung rada cangker sarta kanyeri leungit kali leuleus seetik deui. Tageuningan. Eta teh naon? Eta teh hiji ciri yen cidu Aki Wardani teh mati. Nuhun, kaharti ku adu oge Bapak. Tah ayeuna bapak rek nanya. Cik, ari hidep hayang buru-buru cager? Sabab nu cager teh kareka sakit nu nampel dina awak. Anu sarupa deui mah can aya robahna. Malahan mah asa beuki banget mangkaning ieu mah teu karasa ku hidep tapi karasa ku batur, cik. Kumaha etah? Bapak, ngatang tuwe atuh abdi teh yang buru-buru cager. Kur jengkah yang bapak atuh kitu mah. Tapi sagala rupa oge nyai kudu aya pangorbanan heula. Tara ujug-ujug laksana tah ayeuna kumaha lamun ngalaksanakeun papatah Aki Wardani. Sanggup atawa Dipikeun kaleuweung teh? Tapi istilah bapak mah lain dipikeun cu. Tapi titirah kaleuweung mikeun kasakit. Tah kitu cik kumaha? Cek Mang Uca apik pisan ngomongna teh. Sangkan teu nyentug teuing kana hate nu jadi anak. Leng Rudita mikir. Manehna can bisa mutuskeun. Lantaran tadi oge encan parat mikiranana. Kalakas cus-cos loba pikiran goreng. Sok sieun ngalaman anu leuwih sedih batan ayeuna. Sing percaya nyai, Aki Wardani moal pati-pati nitah kitu lamun lain pihasileun. Dari nyaurkeunana mah ilham tinu gaib cenah. Ceuk Mang Uca satengah ngolong-ngolok. Sangkan Nyi Rudita daek dibawa kaleuweung. Ari Nyi Rudita harita teras inget kana waktu nu anyar kaliwat. Salila manehna gering. Indung bapana ngalaman tunggara lahir jeung batin ngurus manehna teh ka Cidaheseena. Sabab kasakitna aneh beda jeung batur. Barang ras inget kadinya Rudita jadi nekad. Manehna deuk lah-lahan ngajalankeun naon bae. Asa kasakitna cager. Lantaran geus teu kuat nempo karipuh kolot tina ngabelaan dirina. Pok atuh harita Nyi Rudita. Bapak, amun kitu carana mah abdi rek ngagugu we. Kana naon-naon nu jadi putusan Bapak. Sabab najan hayang ku jalan leuwih gampang oge ari teu aya. Teu aya mah cuma taku kituna mangga kumaha Bapak we. Sanggup dianterkeun kaleuweung? Sanggup Bapak. Keun bae adi mah rek tok badak tok maung. Saja masakeun ka naon-naon anu bakal tumiba ka diri abdi. Syukur atuh kitu mah nyai. Bapak teh reug-reug jeung gade harepan meureunang. Tapi omat ulah boga pikiran nu lain-lain. Hidep teh lain rek dibikeun kaleuweung tapi rek disingkurkeun ngarah ka sakit hidep kaseuseup ku hawa leuweung. Oge muga-muga si jadi kembang kebahagiaan sampureun engke ka hareup. Tah kitu cu. Pak. Iraha kudu miangna Bapak iraha. Ke lanan. Urang badami heula jeung inung maneh ulah suh teuing. Sabab kudu aya nu ngagotong hidap deui, kudu aya nu jajab ka dituna. Mangkaning hese neangan nu daekeun teh duh. Dasarea oge atuh sangekeun ku bauna. Pak. Teu kudu loba pikiran. Nah kumaha kitu? Anturkeunnya ku Bapak sarangan. Keun bae teh kudu digotong. Adi rek maksakeun lombang sarangan. Nyai. Nya syukur atuh kitu mah.
Wayahna sing sadarnya dah keur kapentingan saria. Baik atuh sing tegereh lah hatinya. Bapa dek sasadiaan jeung ngumpulkeun bekalna jeung rek badami jeung inung maneh. Mang Uca bungah. Lantaran badami teh lancar geuning teu aya itu ieu. Terus bebeja ka Birukmi. Nu harita keur papolah di dapur. Atuh ari geus dibejaan kitu mah Birukmi ge bungahin. Ngan sabungah-bungahna ge keur nandangan lara. Nyakeukeuh we aya rasa nu nyelap salempang jeung sedih sabab deuk paturai jeung nu jadi anak. Poe eta keneh atuh Mang Uca diputuskeun yen anakna rek dijajabkeun ka leuweung. Nya sanggeus kawilang tarap ti Bral Miang dijajabkeun ku Mang Uca diiring ku pangdoa ti indungna. Nu harita Birukmi carenak dak bari jeung neuteup ka nu Miang. Nyai, sing sabar gelis. Kumaha didoakeun sing salamet sarta sing tereh balik deui bari mawa kabahagiaan. Cek Birukmi brus ka imah teu tega nempokeun bae anakna anu ngalenghoy nuturkeun Mang Uca. Matak salempang bisi mopo di jalan. Kasugi para wargi. Cag urang tunda kayaan lembur Citatah khususna ka Birukmi anu keuring hak ceri keras ka anakna anu deuk diiangkeun ka leuweung. Urang tunda heula eta ayeuna urang tuturkeun lalampahan Mang Uca jeung Nyi Rudita. Nu deuk dianterkeun ka leuweung pikeun disingkurkeun sangkan kasakit bauna awak bisa cagir. Kocapning Mang Uca jeung Nyi Rudita. Harita teh haleumpang mulu ka leuweung mapajalan satapak nu pungkal pengkol mipir-mipir pasir nyorang lebak jeung tegalan. Nyi Rudita nu keur nalang saleumpangna sasampoyongan minang ngarandeg bari jeung ngarahuh. Ai leumpangna pandeuri ngahaja jauh jeung bapana. Dasieun ka ambeuk bauna awak ku benu jadi bapa. Atuh puguh hee mun aya nanaon teh hese nulunganana. Matak pika hariwangin. Angin leutik ngahiliwir nebak radang daunan aroyag pating arulang bangun ngahiap-hiap. Manuk recet di sarada mapag Nyi Rudita anu karek harita nyorang pileuweungan. Gusti, aya banget teuing cobaan teh. Moga-moga tareka nu ieu sing mawa hasil juga makeun. Ulah matak nambahan lara, mak. Doakeun abdi teh mak. Cek hatena Nyi Rudita berjeng ngeureuyeuh leumpang meuni geus limpeut. Jalan anu disorang beuki nanjak. Rarambu leuweung beuki kerep. Ngaroyom ka sisi jalan ngarusapan kana beungit. Ngagarisan kana halis. Sawareh mah kapaksa kudu disuhaikeun ku leungeun. Para terima bus kaleuweung ipis. Didinya geus miti loba manuk ungkut-ungkut pasalang jeung nu gunggungan. Malah monyet oge geus aya hiji-hijieun pating gurayang di dadahan. Ari jalan anu disorang beuki rembet.
Loba keneh rungkun-rungkun canar anu cucukan paselang jeung ari cariu jeung hoe pajejeut mata hese pikeun ngalengkah. Mang Uca kapaksa ngalugas bedog nigasan ari-arian anu ngagokan sorangen. Limpana minengaran ngaliekan ka anakna nu ngicrik ditukan. Ngulumpana sasampoyongan mata kuatir. Pak, capek. Urun heula sakudung, Pak. Pokna nyerudita berjeng terus ngarumpuyuk ge kriuk setengah hubetkeun maneh. Ngahegak berjeng usapan tuur. Ari Mang Uca ngerik napas jero. Hati letik namah nyeredet watir kalau jadi anak anu kudu ngalaman lara balangsa. Nyorang apruk-aprukan kaluweung ganggung si magonggong berjeng dina kaayaan gering. Gek Mang Uca ge diuk dina catang panon melong karudita. Nu harita nyerudita diuk jiga teu kuateun deui nantung. Sasewe nyai, teu kudu gancang-gancang ke mah nya, bisi teh capek. Jauh ieu teh pa di mana atuh nek dijuk-juk ku urang teh? Rek dijuk-juk teh di mana? Nya jauh keneh anaking, ieu mah karek oge tengahna. Tapi teu kudu hariwang, da kaditu nama jalan teh datar moal loba teuing nanjak. Di dieu we nanjak sote bubuhan keur bajeunna naekan gunung. Ieu teh aya di suku Gunung Talahab nyai. Kidulun Gunung Cariu, engke mah geus aya di poncrot gunung sarta geus aya di leuweung hideung. Jalanna datar jaba moal rembet teuing. Data tangkalan galede jeung laluhur deui. Kutan lega ieu leuweung teh Bapak. Ngan sakitu-kituna tembal nyerudita. Dina uteuk geus ngalangkang ti mimiti poe eta manehna kudu bisa hirup di leuweung. Nurutan sasatoan, ngadaharan pepucukan atawa bebetian jeung bubuahan-bubuahan anu ngeunah pikeun di dahar. Ungkut-ungkut patembalan ti kajauhan sok kadenge sura bagung anu sesegor. Jurat jerit sura surili koceakna sura koreak sakapeung ditema ku sura ajag nu babaung ti kajauhan. Wei bulu punduk rudita muringkak. Pantasna teh di leuweung mah loba pibahayaeun. Kawantu leuweung geledegan anu arang langkak ka sabaku manusa. Leuweung ganggung si magonggong panonoban satu galak. Loba keneh orai matih maung tutul jeung lodaya badak singa katut gajah. Dumasar kanap dedengean kitu pok rudita. Pak, hayu urang ngeuneuh deui ngarat-rat tapi. Cek rudita beri cungkeleng cengkat kop kana regang kai segede inung suku. Dipake itu ngarah lempang rada teteg cenah. Brala lempang deui. Mang Uca jadi paneratas jalan da ayeuna mah nu disorang teh geus teu puguh. Teu aya nu lidig-lidig tapak jelema. Lamun teu biasa majigana moal burung nyasab ka mana we leosna lempang teh. Tatangkalan beuki galede jeung ngaluhur kalakai anu geus numpuk meulikeun ka hipu. Tutuwuhan anu parenek saperti saliara jeung harendong peuti geus langka. Paling-paling pating jarumpruk teh are cariu are hoe jeung kasungka. Aya oge rungkun tepus hiji-hijieun atawa hoe cacing anu ngaguyun kana kiara. Monyet-monyet pating jerewet lutung pating jarentul wa pating gurayang surili pating jerelit ngabagiakeun ka nyerudita nu karek harita nyorang alam pileuweungan leuweung hideung. Jalan anu sorang memang ngaluasa ayeuna mah. Teu pabeulit jeung cucuk, malah mah jol kalu datar. Tatangkalan di dinya pating blegbeg sagede-gede beuteung munding.
Daun nama di mana boa kurudita teka ciri nunjuk langit eta tangkal. Segor sada bagong gurubas kakulonkeun beretak mencak lumpat kagebetahkeun ku Mang Uca. Atuh rudita teh minang ngarenja grewas campur jeung sieun. Pak, geuning kieu di leuweung mah loba pikasieun, jeung loba pikarewaseun. Di mana atuh pitempateun abdi teh cicing teh? Ke Nyai, urang neangan tempat nu merenah nu sakira teu bahaya sugane aya kai badag nu aya gowokna. Maksud teh keur cicing Nyai. Ceuk Mang Uca berjeng cungas cingis neangan kai gede nu bisa dipake merenahkeun nu jadi anak. Di leuweung teh meuli gandeng sora manuk awur jeung sato-sasatuan sejena. Kabeh mata keung komo aya nu ngagaur, jajantung nyerudita meuli ngajedud asa deukeut ka pipaeheun. Pak, sora naon teh Bapak? Sora si belang Nyai keur budak mangsa na meureun. Jep tuh ngomong deui. Terus lempang berjeng toleh luak lieu. Sabab sieun aya nu ngaronjang ti gigir atawa aya nu ngajiwang ti tangkal kai. Hate rudita bener-bener keung. Lantaran saumur hirup kakara harita asup ka pileuweungan, leuweung gerotan jiga kitu. Aya deui nu sadating nanahaon kadengena asa deukeut pisan. Siak bulu punduk nyerudita muriding, awakna ieu ngageter kesang tiis meuni nyorolo. Bapak, sora naon eta? Ceuk nyerudita bari ngadeg-deg jiga nu kabulusan. Biasana mah Nyai eta teh sora oray sanca. Jep deui jempe, leumpang eueuh reureuna. Da Mang Uca geus teu sabar hayang geura-geura merenahkeun nu jadi anak. Sangkan aman tina gangguan satu galak. Nah barang kelempang kitu aya nu nyamperkeun cak-cerak-cak-cerak ka nyerudita. Barang direret mencak menikeun kalintuh nyuruntul ka nyerudita. Puguh mending ngalenyap rudita teh paur nempo sihungna anu seukeut. Sieun nyipat kana bitis. Rudita ngajengjen bakat kuriwas. Geus kapeulaan babar kasih mak manten. Tapi aneh si mencak teh lain rek ngaganggu. Si horeng si mana horeng minta tulung da maehna keur dibaberi ku maung. Geblus eta mencak teh nyumput kana rungkun leutik. Tukangan rudita pisan. Ngahep-hep teu disada-sada. Atuh mending ngemplong nyi rudita teh. Maehna ret ngaret ka tukang sidik pisan sakadang mencak bangun aman. Asa aya bebenteng nang tayungan ka dirina. Kunaon maneh teh mencak jiga nu manggi kasieun? Cek rudita sorana alon jeung halimpu. Cing cening asih jeung nyaah ka sakadang mencak anu keur sieun. Ari mencak niceup, huluna nyang heuy kana regang, kiceup berjeng ceuli utek-utekan. Nyai, hayur da gancangan lempang nang arah tepi. Capek Pak, eureun heula sakadang mah. Tembana nyerudita berjengret ka sakadang mencak kaciri bangun rewas rek ditinggalkeun teh. Atuh kapaksa Mang Uca ge eureun heula dirinya. Gek diuk tina catang anu geus lukutan. Anggangna ti nyerudita kira-kira satumbak kahalangan ku tangkal gintung segede beuteung. Barang keur kitu ana gaur teh sora maung. Gebeg Mang Uca ngarenjang bakat kuriwas. Lantaran sora maung teh kadengina deukeut pisan. Ret ka tempat datangna suara, memeh kaburu lumpat geus breh manten nempo maung muni coreleng belang. Buntutna gebay panjang digugusurnya puan kalakai. Alah, rai Mang Uca ngerasa keung. Jeung sieun beungeut asa ngawid-wid kana bulu punuk muriling tuur ngaledak leuleus kapeulaan babar ku si belang. Eleh simak kurang leuweung. Mang Uca sungut calawak rek ngagero ka anakna tapi teu bis jil sora. Kalah ngablek bek we barjeng hitut. Ayeuna aing mau dar
kertas hati Mang Uca beri palon melotot kasih belang. Nu harita lempang ancak pisan. Matana hurung pikasineun melotot meni moncorong. Demi harita Rudita geus sepa we beungeutna bakat ku sieun. Panon teu ngiceup-ngiceup neuteep we kata maung. Sukuna ngaroncod awakna gibrig bakat ku soak. Mangsa harita geus teu ngaharepkeun hirup, kari ngadaguan datangna malakal maut anu deuk nyabut nyawa. Kitu anggapan Rudita jeung Mang Uca. Tapi aneh, kira-kira 4 meter deui anggangna reg eta sakadang maung teu eureun. Mata nu tadi moncorong semuhurung ayeuna mah layu. Kumisna utek-utekan, irungna ungas-ingus. Wow, calawak nembongkeun sihung. Tapi truy balem deui, gog-nagog buntut ngarengkol ka gigir. Glor eta maung disada sakali. Terus luak lieu klanggeor koreleng we indit. Teu haru ngaganggu ka Rudita jeung ka Mang Uca. Maung lempang meuni ngagebulai kalakali nu kasapukeun ku buntut kokorosakan. Sato-sato sejen simpe kabeh oge nyarumput pabuni-buni. Iwati manuk teu sieun teh bubuhan bisa hiber luhur. Bangsaning monyet jeung surili katututung mah kabeh oge jempe meunikeun ka sarpi. Kituli bangsa uncal jeung peucang atawa anu sejenna. Les si Raja Luweung ngiles indit jauh teuing ka mana teu kadenge sora-sorana acan. Sanggeus kitu, manuk-manuk di sarada sasatuan sejen oge di sarada deui sanggeus si Raja Luweung ngiles mah. Indit jauh teuing ka mana teu kadenge sora-sorana acan. Barang geus kitu mah cireng eta mencak nu tadi ngahep-hep teh luncat ajrag-ajragan bangun bungah. Jejeretean jiga kumincir keneh. Ku Rudita dipelong weh eta mencak salila-lila. Antukna brek eta mencak teu depa. Huluna nyangheui kana indung suku Nyi Rudita anu keur nangtung bari jeung leper. Kunaon maneh teh mencak? Rudita tungkul neuteup kana hulu mencak anu nyuuh hadampa sukuna. Malah Mang Uca ge bengong, teu ngartieun kana eta kajadian, teu bisa neguh kana maksud sakadang mencek. Sakadang mencek cengkat talaunan terus tungku deui mere isyarat yen manehna nganuhunkeun pisan ka Rudita nu geus nang tayungan dirina tina bahaya pati. Ari nu jadi sababna eta mencak teh geus jauh dibebari ku maung. Nya anjog kadinya teh geus beak tanaga, geus limpe, moal kuat lumpat tari. Nu tangtuna tareh beunang ku sakadang maung. Ari ayeuna bet salamet, asa ditang tayungan ku Rudita meureun kitu maksudna mah. Ngan Rudita jeung Mang Uca teu ngartieun kana bahasa sasatoan. Nyai, ulah mali we sasatoan keun bae urang hare-hare hirup. Kade ulah binasa da urang ge embung dibinasa yuk we ya. Ayeuna mah urang neangan pi tempat nu aman. Ceuk Mang Uca ngagero. Sanggeus pangaciana kalumpur deui jung atuh nangtung. Bari jeung ngarang sorgeun buntelan anu digandong ti lembur keneh. Mangapa hayu atuh? Rudita teu omong, manehna ukur ngareret deet ka sakadang mencek anu masih kena depa. Koreja teh eta mencek hudang terus ngicrik pandeuri nuturkeun ka Rudita. Atuh Rudita oge heranin, atuh Nyi Rudita teh malikeun awakna bari jeung ngarandeng, "Pok, Rudita." Sakadang mencek, andika terek milu ka kula. Mencek teh malan, da teu bisa ngomong. Tapi sorot panon kabaca ku Rudita. Eta sato teh memang rek milu ka manehna. Sabab merasa aman lamun bareng jeung Rudita. Tadi geus kajadian, maung oge geuning teu wani ngaganggu. Malahan mah teu wani deukeut-deukeut acan. Mun nya maneh rek milu hayu atuh sakalian baturan kuring nya. Sabab engke teh kuring bakal nyerangan, moal aya pibatureun. Cek Rudita terus lempang deui nuturkeun Mang Uca, nu geus ada anggang.
Ari mencek terus ngicrik pandiri, monyet-monyet numpat tinggulayang disada jiga anu nyeng serikeun. Lutung mah molohok jiga nu heran, surli pating cirihil jiga anu sirik. Manuk-manuk atuh teu aya jempena anu gede jeung leutik disada patarik-tarik. Aya nu sada suring, sada hatong. Aya oge nu kawasna kolangkai totorok-tokan. Cindek mamasora manuk warna-warni anu boga daya tarik anu mandiri. Da dirasa-rasa jeung didenge-denge mah bet endah sorak manuk teh. Dirgamelan alam anu halimpu taya bandingna. Ari Mang Uca harita teh ngarandeg. Manehna teu pernah hiji tangka anu katelah tangka gintung gede jeung luhur. Eta tangka kai gintung lamun ditangkep moal patepung ku genepan. Mun seug diukur ku meteran garis tengahna moal kurang teu 3 meteran. Eta tangka kai teh aya gowokan kira-kira 2 meter tina taneuh. Jigana bae urut dahan anu geus bobo, akhirna molongo menikeun ka gerowong. Katurug-turug dipacokan ku caladi, nya lila-kulila jadi gede jiga guha. Nama keurangnya dia bapak. Bapak teh kataji ku gowok nu ayana kai nyai, jiga teh buni sarta aman keur pitempatkeun cicing, cik ku hidup awaskeun. Nah betah kira-kira ada labun cicing dirinya. Ani mamoan neangan pangebetah bapak. Da jereuweung mamoan aya nu betah. Anu paling oge nu sakira aman ngarah bebas tina gangguan sato galak. Nya tadi dia jiga nama aman. Tapi kudu diperiksa heula Pak bisi eta gowok teh dia sayang orai atawa sayang maung tutuk. Keun ku bapake dipariksa. Sok Mang Uca nun ndak buntelan. Serepet ngelugas bedog terus ngadeuketan ka tangka gintung. Barang gok tetela gowok teh luhur jauh pisan tia taneuh, beda jeung taksiran tadi. Tapi Mang Uca leuwih bungah lantaran tangtu bakal leuwih aman. Ngan bae timbul masalah sejen kumaha naekna. Tangtu nyirulita mah pangawak awewe jigana moal bisa naik. Kasukri para wargi tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teh hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.